Orang sasarangan munajat kanu kawasa bahwasanya ku karidoan anjeuna urang tiasa ngempel ngariung di haplah mubarakah. Shalawat sinareng salam mugia salamina terlimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana, Habib tertinggi anti korupsi, jaksa termulia anti durhaka. Mana buktosna nyaeta habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa kirang semangat ya tuh kumaha waktosna pangintennya teu kumaha tapi kudu kumaha ceuk aturanana da ceuk Allah oge wayahna da waktu mangan saeutik mana buktina wal asri demi masa samasa Allah ngajarkeun ka urang tingali alam. Ayeuna aya beurang, ayeuna aya peuting. Tadi isuk, ayeuna sore. Pabaliknya, ayeuna mah palem. Didinya urang kudu bisa ngamanfaatkeun waktuna. Urang tadi teu sakumaha nu tos dijelaskeun ku Kang Yusri, ku pun rakanya. Saha tadi teh pangpayuna teh? Tah geuning aya nu ngabandungan namina we terang. Emut Sugiarto teh kana penyanyi wae nya eta mah nu dipenggar mah. Aduh kumaha itu Rita Sugiarto tawa Sugiono kan bae lah. Ayeuna teh dina acara naon ieu teh? Dina rangka Isra wal Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi tos panjang lebar ku Kang Sugi, ku Mas Yusri dijelaskeun, abi bingung ieu teh kudu ngajelaskeun naon. Ngajelaskeun naon hoyongna? Bebas, oh bebas nya. Tadi pertama dijelaskan orang kudu niat, terus kudu hijrah, terus bieu kudu ngamuliakeun anu jadi orang tua. Abi kudu ngabahas naon? Bingung dah. Di dieu lah gitu nya. Urang teh namun ibaratkeun nama tadi perjalanan ku Kang Yusri ku si Masugih dijelaskeun urang kudu mancekeun niat, kudu nguatkeun niat, kudu ngaluruskeun niat. Sanggeus ngaluruskeun niat, urang kudu belajar nu disebut hijrah. Hijrah teh naon? Keluar tina zona nyaman. Tina zona nyaman anu urang kumaha ti payuna, tina zona nyaman anu urang mungkin dina jalan anu hideung, ayeuna kudu kaluar kanu jalan anu bodas sesuai jeung anu ku Allah disampaikeun mana buktosna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ala nazalal furqana ala abdihi liyakunal mu'minina nadhira. Tadi dia Maha suci Allah anu geus nurunkeun Al-Furqan supaya anjeun kudu bukti ngajadikeun jalema kudu kaluar tina anu poek kana cahaya terang benderang kana bangsa jin jeung manusia. Tas angus kadinya mungkin orang geus lewat proses kitu kieu pait peuheurna kahirupan ngarasakeun kumaha ripuhna dina kahirupan, kumaha peurihna dina kahirupan, tapi didinya urang nyaho kusabab urang geus hijrah, urang nyaho bahwa eta kapeurih bakal ku Allah digantian ku jadi kabungah anu luar biasa bungahna di hari nu mana? Di hari ketika urang balik ka Nu Maha Kawasa. Urang kudu yakin sesuai jeung anu tadi dibacakeun dina pembukaan mana buktina. Ngabandungan keneh ieu teh. Tawanudutan. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi orang-orang yang selalu menyesali dirinya. Apakah orang merasa bangga? Ku urang make seragam, urang make kopiah, make koko, make jubah era. Apakah orang bangga? Tong ngarasa bangga, tong ngarasa cukup. Cek Allah dina surat Al-Alaq tong ngarasa cukup. Kudu selalu merasa kurang. Dina surat Al-Qiyamah demi yang selalu menyesali dirinya. Nah aku Allah diturunkan dicantumkan dina Al-Quran demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Ku penting-pentingna orang selalu merasa menyesal tina hal naon. Orang melakukan kebaikan tong ngerasa bangga, orang ngerasa terus selalu menyesal. Nah orang teh teu loba nyieun kebaikan teh. Lamun dina salahna orang bener-bener kudu pisan
soalna naon? Timbangan kebaikan salamet, timbangan keburukan cilaka. Berat mana? Urang hayang surga ngarasa bangga keneh kunyian kebaikan. Tong akal. Kudu selalu menyesali dirinya. Teu era ku Rasulullah. Teu era itu temalan dari Jumatan. Temalan apa? Lain Jumatan aslinya. Kita khutbah dan lain khutbah ya. Ngobrol. Da ceuk Allah naon? Tugasna Rasulullah, tugasna jalema tugasna lalaki selaku anu jadi pamimpinnya eta keur naon? Keur ngingetan bisi aya jalema anu keuna ku poho da sifatna jalema ceuk tadi oge keuna ku poho. Matak judulna ge di dieu mah belajar babarengan. Saumur hirup urang kudu niatna belajar. Lamun urang niat belajar tuluy ku Allah ditambahan, tapi lamun urang niatna nyampaikeun ku sabab urang ngarasa geus nyaho ngarasa geus bisa cukup ku Allah teh sakitu malah mah dihapuskeun. Matak cek tadi kudu menyesali diri sendiri. Urang ngarasa loba dosa ka tatangga, ka batur, ka diri sorangan, ka Allah nu Maha Pencipta urang ngalakukeun dosa sakumaha. Tapi paling deket urang ulah poho dosa nu jadi indung. Kanu jadi indung urang loba dosa. Urang ngalakukeun dosa lain ka diri sorangan tapi kanu jadi indung. Tak urang kudu benar-benar balik deui. Kudu benar-benar menyesali dirinya sendiri. Ya Allah. Baik da bongana urang katilu jadi teh rada narundutan. Tari iskeun kan. Abi ge Bu tadi jujurnya kopi tosep 5 gelas. Aslina tawani diriungkeun tapi dininyakeun bae lah mungkin di dieu bener urang teh cek tadi nu dijelaskeun ku si Kang Sugi geuningan urang teh jihad teh ku raga ku jiwa ku harta tah urang teh boga harta atuh jiwa-jiwana keun bae teu dahar ge da kopi 5 gelas teh lumayan bunghak teh tah matak tidinya urang kembali deui anu jadi tadi cek tadi orang kudu menyesali dirinya sendiri. Orang kudu benar-benar rasa menyesal teh kumaha. Ulangan saukur menyesal tapi orang melakukan kebaikan, melakukan perubahan ke diri orang. Ayeuna alhamdulillah orang tiasa sasarangan nu disebutkan orang memperingati hari Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang babarengan nunjukkeun rasa cinta orang ka Allah, orang babarengan nunjukkeun rasa cinta orang ka Rasulullah. Cinta ya teh ka Rasul, cintanya hayu orang sasarangan ngalagukeun ya Nabi ya Nabi ya Nabi I love you. Jika nu teu apaleun balikan deui musikan ge rame-rame ya Nabi ya Nabi ya Nabi I love you. Terus keuna tuh bukan yang berotot, apalagi bukan satu pemuda anti maksiat, gemar membaca salawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad ya Nabi ya Nabi. I love you, aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Tos gandengan batur bisi tos aya nu sare kembali deui nya urang
karena pengaplikasian karena Al-Quran. Cek tadi orang kahiji kudu ngaluruskeun niat, kedua orang kudu hijrah tina anu kumaha kanu kumaha sesuai pas dengan kejadian anu waktu harita Rasulullah diperjalankan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus di Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Tisinnya didinya lah Rasulullah SAW ku Allah Subhanahu wa taala di bekalan nu disebut salat. Awalna sholat sabaraha cek tadi 50, yakin eta 50 cek saha tah nya alhamdulillah cek Al-Qur'an anu butuh teh lain cek batur lain cek sasaha tapi orang kudu bener-bener manggihkeun dina Al-Qur'an mana ayatna keteranganna mana tah di dieu lah penting nama tak balik deui cek tadi oke balik deui kana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Terus Iqra anu kadua bakal kumaha Allah bakal mere anu disebut pengetahuan ya anu urang atadina teu nyaho ku Allah bakal bere nyaho anu awalna urang teu yakin engke ku Allah dibere yakin matak balik deui kembali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Qur'an pembuka sagalana, Al-Qur'an anu bisa nyalametkeun urang, Al-Qur'an lah anu bisa nyapaatan selain Siti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rek ngabahas nabi da tadi geus dibahas ujratna tuh da bingung ya ke urangna teh. Tak dejapu we lah kumaha ceuk engke. Lami keneh ieu teh lami keneh. Aya keneh teh. Cek tadi kahiji teh tadi naon terus dijelaskeun teh ulas deui yang bisi poho. Kahiji naon? Niat, kadua hijrah, katilu naon? Heeh. Taat ka orang tua, terus kaopatna ayeuna naon? Pengaplikasian. Salat ya, Ibu. Lamun ku urang pecakan salat anu dihadiahkeun ku Rasulullah ke umatna teh umat anu mana urang hayang di aku umat Rasul hoyong alhamdulillah abi ge hoyong mudah-mudahan we sadayana anu di dieu ku Allah teh diangkeun umatna Rasulullah ku Rasulullah dihijikeun anu di mana di surga na Allah nyaeta di surga Firdaus sareng Rasulullah amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi tong kakadinya cek tadi oge geus ngarasa pantes can orang teh asup surga. Rasa pantes teh sami abi ge ya Allah jauheun keneh tapi kumaha urang pecakan hiji-hiji. Salat anu dihadiahkeun ku Rasulullah. Kahiji shod, kadua lam, katilu ta. Shodna naon? Nyaeta sidqul qauli. Bener ucapanana. Balikeun deui ka diri urang geus bener can ucapan urang, geus sesuai can jeung tingkah laku urang, geus sesuai can jeung akhlak urang. Akhlak nu mana? Akhlak anu ku Rasulullah dicaritakeun, akhlak anu ku Rasulullah dicontohkeun. Mana buktina urang hayang nyaho akhlakna Rasulullah? Hulukuhu Al-Qur'an, akhlakna Rasulullah teh Al-Qur'an, mata gelarna Rasulullah nyaeta naon? Akhlak Al-Qur'an berjalan.